Dak palinter ayeuna salatna rarakatan salatna apal meunang ngawurukan guru ngaji sataun sakali mah bere atuh THR BHS suga nu 1 juta kukumpul satauneun eceng yang celengan khusus yang guru ngaji ieu mah ongko urang mah butuh ku kiai butuh ku guru ngaji ari sarung kiai urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan makana di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur kapalang edan ceta mana kiai disebut juring Allahu Akbar mata kawadei obat galau obat pusing mending kene init obat galau ngaji obat bingung para rusing kecewa terluka rariwuh salaki leungit teangan laki leungit ngaji di kebon cawu sorangan Allah akbar teuing urang dia karario duh Pak RT urus warga nu aredan ieu ye kuring ngaturkeun nuhun jazakallahu khairan katsira fid dunya wal akhirah panginten semangga waktu saudara kehormatan disanggakeun ka mantena الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه si tara biasa masihan kanu geulis atuh dah 1, 2, 3. abdi tara biasa di pasihan cai ku aki-aki deui cek punten operator tukang sound ning di ehwan tutup ehwan cek tutup eho tekeng di ehwan cek dribble diangkat cek teras sakalik deui salit deui cek terus cek terus ibu atau siap terus taruang teh acan alhamdulillah iya dah iya seraki-aki balik dia karena panas nggak mesti teh kalau diriung ku aki-aki deh diberi cai ku aki-aki bari bahe deh Bismillahirrahmanirrahim sadaya naoskeun surah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo nuju kamera. Saya nu gaduna. Tong ti sisi atuh abis si penyonna. Iya mau tong pati di payunnya. Itu datang deui aki-aki. Kade bahe deui. Halo, Akbar sok eta cenah atuh eta nu bahe. Mun sok regot teh kumang regot. Nuhun nya mangnya. Didoakeun mah mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam sing tiasa arangkat haji jeung umroh. Amin manitarik jigana eta teh balas hoyong ka Mekah umroh. Ngan punten ibu tecekap ku amin tarik da ka Mekah teh perlu dukungan ti caroge. Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Sabab ieu nu ngaos teh tidak menutup kemungkinan nu keur baringung ge aya. Nu keur sarusak loba. Nu keur boga masalah di imah pasti aya. Ngan ibu keur ngaji mah tong ningalikeun kabingung, tong ningalikeun ka susah, tong ningalikeun di imah loba masalah, keur ngaji mah kudu loba sedekah. Naon eta? Oh eta mah teh sok simpen we di pali dieu. Nah wios pohon kade bahe deui atuh ngahalangan kana sampean kumaha abdi mulai ngalengka. Tuh Gusti teuing nya tadi iya tadi ku aki-aki ayeuna ku nini-nini. Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Ibu araya punten ieu datos jam 2:30. Wios ngaosna dugikeun ka jam 5. Tepikeun ka magrib. Berarti ibu-ibu di dieu mah sadayana diajak ngaji mun tepikeun ka magrib wios ieu teh tanda ciri ibu-ibu raresep ngabohong. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'alla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifaq wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kayak ulah ieu ari pangantena di mana Kang? Oh itu nu mana? Nu eta mohon sareng neng di dieu calikna nyulkeun kursi 2. Panganten mah kudu di panggung. Sok eta kursi nu kosong ka dieu keun 2. Ka dia. Sok sareng neng na ka dieu. Sok mika tingali ku sadayana didoakeun ku sadayana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di dia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati
Famarrogiba an sunnati falaisa minni. Al hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Urang direg-degen mukadimah urang cekap wae itba ka MC kanu ti payun patali waktos tos sonten. Mung hapunten ka Bapak Hajat bilih abdi ceramahna teu lami titip ulah tepikeun kangurangan kontrak. Sabab sakedap deui tos menjelang waktosna netepan asar. Janten urang sepakat we ayeuna mah ngaosna urang singkat padat melekat tong hilap uih nyandap ilmu anu manfaat. Ari euceu kana berkat-berkat we. Ibu tos dipasihan tuang ku Bapak Hajat. Alhamdulillah tos dalahar atuh. Mohon dak itu ibu mangga bisi aya nu dipayunan ibu tuangan ulah isin-isin jeung abdi mah tinggal dihuapkeun dalahar da ngaji mah teu hese nu penting da daek hadir kana pangawasan. Heula kumaha euceu we lah. Ngan hapunten ibu ieu teh abdi tadi baca salam 2 kali duka sabaraha kalinya. Ieu teh ibu anu ngajawab teh tidak duka abdi nu teu nguping cepil abdi duka emang ieu kumaha fakta duka nyata. Ternyata nu hadir nu kompak nu semarak nu nyora teh geuning ibu-ibu wungkul. Ieu nu beh dieu ieu teh harirup apa paraeh Kang. Allahu Akbar. Ya yaki-yaki ting parentul menegara Raul baroga HP. Ayeuna mah teu elek-eleknya aki-aki ge Raul ayeuna mah. Di dia mah Gusti di desa ieu mah tingali garadu HP. Pasti eta teh baroga grup eta teh. Ayeuna mah aya grup Roni rombongan Nini. Aya grup Roki rombongan Aki. Punten Abah ari di lembur di dieu sok aya pangaosan rutinan tara. Sok aya yasinan, sok aya muludan, rajaban, marhabaan, tahlilan. Di dieu mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah emanya nu marawat tarahlil hari nu hirup arudud. Ngan hapunten ece abdi mah bilih mah abdi nu lepat. Ngan abdi jadi penasaran jeung curiga ka abah-abah ieu geuning abah kunaon ayeuna menikat gara raya. Biasana abah lamun kana rutinan pangaosan sok ngangos sarung kari-kari ayeuna abah bade ningali mubalighah geulis eta abah meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu anu butut jadi gelis nini ngadak-ngadak jadi modis angkat kana pangaosan rutinan biasana make sarung jeung samping kari-kari ayeuna bisi aya tepakan hadroh jeung genyering eta nini meniningkak make calana legging. Teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini digegel ku anak kucing digegel ku anak. Sok nyorak sok Kang bade nyorak moal Kang. Ampun wios ece ieu manuju aya di alam barjah. Eta mah tak bingung abdi mah da. Kanu belah ieu mah atuh da disebut hirup darehe. Disebut ceng-celengan da usik bari nyekel HP. Sok. Ya bah jeung abdi mah tong era-era da abah mah teu da kala olhok jiga nu bogoh kitu atuh da. Teuing abdi mah setiap ngalieu keur arolohok kieu. Ya bah jeung abdi mah tong era-eranya tong asa-asa rek nyorak-nyorak mi puguh kitu mun rek maot sakali mi puguh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makana punten abdi mah teu bingah upami ditinggalikeun ku ece dipelongkeun ku akang-akang ku aki-aki nu disarisi. Sok pilih ayeuna lepat akang dina ati niat maksad angkat ti bumi ka dieu lain rek niat ngaji tapi akang penasaran hayang ningali abdi. Da benernya cenah. Da eta tatapan pandangan ge beda atuh da. Asli tadi pagiliran aya nini nu mere cai da teu kitu melongna. Loh ibu. Bu maka yu ayeuna urang samikeun niat dina ati tong karna peda aya abdi angkat ti bumi ka dieu. Yu urang sami-sami niat karna Gusti nu Maha Suci bade ngaji, bade tolabul.
mapai jalan. Oh, nyora. Sok Kang. Awas teh nyora mau burut ya Kang. Mapai jalan. Aduh, mulai bangkit dari alam barzah yo. Aya dua nu nyora ngajugjug kapangaosan. Ari oce kapan ti lembur eka dia terek naon atuh. Kapan tadi kayak kerenang keluar teh keur ngaji. Ngaji ka lembur. Balikan deui ah. Mapai jalan. Oh, tak gitu Kang. Ngagerem surajit. Gitu dari suara lelaki mah. Ngajugjug. Aduh sok teu karasa capena sabab nganggo kendaraan. Ibu ka dieu ti bumi naik motor, naik mobil atawa mapah. Mapah jaba panas kece. Eta ku bapak hajat di buruhan hanteu. Sok sing tarik. Ku ibu hajat ibu dibere duit henteu. Cek ibu teh boro-boro. Urang macana boro-boro dibere duit kuno hajat nu pugu mah urang tibalik mere duit nyamungan kanu hajat. Bener teu? Tapi yuk bade naon ece angkat kana pangaosan tong karena anu hajat, bisi karena dipaksa, bisi karena aya nu maksa, tapi sadayana keur ngaji ini ti bumi kudu maksa. Bade naon nu dipamrih karidoan tidak anu maaheman. Urang ka dieu sejak milari ridho Gusti. Supados naon sabab saur keterangan jalmi anu angkat kana pangaosan lengkas sampean sakur kepat panangan ibu jeung bapak dosana ku Allah bakal dihampura. Sabab ibu nu hadir di dieu teh sadenge pasti jalmi teh garadu dosa. Bener tuh. Komo awewe mah panggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap ece lain hitut. Tolong eta nyepang tarik na nyepang salah na deui. Nah dari aja. Tapi abdi mah moal nyarekan pang ngajawab kitu teh teh rumasa teh. Padahal lamun teh rumasa mah nyebut kitu. Bu, mudah-mudahan syariatna bapak hajat saanamina bapak hajat teh. Bapak ade Suherman sareng ibu Yati aya tadi dia. Oh, tak iya mah panganten, kela nanya diganggu, cicing heula neng. Kone dato sawengi ieu pangiten kamari aan nih teh. Bu, berarti atos ngaraosan sawengi. Heuh ngarasan sare ece teh. Mah nya teh penting bentar wae atuh. Da bayan kan aa tong leuleus kieu nya. Ya neng, upami caroge leuleus kedah seueur dibere vitamin. Upami caroga ibu loyo letoy ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu. Allahu Akbar. Nah, ieu cek kana susu diri we. Aduh, cek kolot-kolot nyusu. Punten cek lamun salaki dibere we susu mah moal kalah salat, moal kalah ngaji, moal kalah berjamaah, kalah ngegengel we di imah. Lihat ada si itu tuh udah edan dia cek. Aduh, bapak adek sareng ibu Yati mudah-mudahan pengorbanan anjeunna sakula warga ngalangkungan ieu pangaosan nu dipolah ti anggalna sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ieu nu calikna bari nyang hunyar aya. Entong dirobah ece. Ih naros. Nu bari nang ketuur aya. Nu bari sila. Nu bari emok, nu keur galau, nu keur teu boga duit. Oh. Aja mata abdi ge punten ieu teh buka dia ceramah hapunten nya. Bisi ngacaprak teu para ruguh keun bae abdi mah kumaha lempengna huntu. Nu penting jadi doa ti sadayana. Jika duit teh. Tah ieu warga nu goreng sangka. Yo ari hirup ulah sok suudon. Ih da abdi mah demi Allah ka dieu teu niat rek neangan duit, da teu leungit duit. Ngan abdi mah sugan jeung sugan, harapan jeung kahayang, balik ti dieu teh jadi nama-nama
dulur cek. Kapan hari nama dulur mah moal hese bakal gampang babari narima amal kasayan cek. Geus riweuh jeung nu kararieu mah ceramah teh. Heeh ieu mah blok ieu mah kudu dirarukiah ya. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Yuk ibu hampurannya ieu yeuh nu kapanasan cek. Hapunten. Bilih janten Robih ngaran. Nu tadina Siti Maisarah jadi Siti Muesirah. Buun nu tadina Siti Maimunah jadi Siti Muimaneh. Kan deh dari ngaji mah pinuh baro. Ngan hirup punten akang punten aa saya teh namina teh. Deden. Deden. Neng ka aa manggil ka Caroge ayeuna manggil Deden apa manggil naon? Oh. Kapan ari tos nikah mah kudu aya panggilan tertentu. Jang bahasa aa neng teu kudu meuli. Komo panganten mah kudu mesra, kudu manja. Ulah Deden ulah kitu. Cik aa ka neng bade nyoba teh naon tos nikah? Bade my love, bade my honey, bade ayang, bade embeb. Aa bade nyobat naon ka bojo? Bunda. Neng ya kupingkeun ceu lamun aa kan neng nyebut bunda neng berarti ka aa nyebut panda. Punten ibu tidak usah tepuk tangan, tidak usah merepotkan. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Geuning kunaon kudu panda da setelan atuh. Pan serasikeun lamun ibu nyebut papa berarti salaki nyebutna mama. Teteh nyekrup teteh serasi nyetel. Mun salaki nyebut mami berarti salakina kudu disebut papi. Mun pamajikan dipanggil ami berarti salakina dipanggil api. Gitu. Mun ampun bu ibnan upami kiai mah abi berarti bojona dipanggilna gitu. Lamun ibu dipanggil bunda berarti salakina panda. Nah udah setelana. Aduh. Tapi punten aa nyebut bunda neng mesra manja. Da eta teh aslina bu sok moal lila. Moal. Naon sababna punten nu ngaran dalam rumah tangga. Tujuan mah semua pasti hayang baha. Sabab Al-Qur'an berfirman Allah nu nyariskeun dina Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sok bari jarajanya. Tahu bulatnya jangnya eta teh nya. Tahu bulat rasa original nu eta mah teh ujang mah rasa balado. Raskeun ieu teh. Wa min ayatihi sebagian tanda wahdaniyatna Allah ibu. Allah teh an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tos nyiptakeun ka urang teh azwaja sapasang sapasang. Sok bantuan nyora sapasang sapa. Tah kitu calangap. Ulah bisi salahkeun teh. Da ari bodoh mah kudu bodoh alewo untung bodoh katoto. Oh gitu. Tah mending kana kaluarkeun ceuk. Ulah sok ditahan. Da urang teh hirup teh geus merdeka. Da 80 tahun Indonesia teh merdeka. Da urang ge cicing di negara Republik Indonesia, negara kesatuan eta teh mata urang sing bisa ngajaga 17 rakaat. Ceuk. Jeung Agustus. Astagfirullahaladzim. Hari 17 Agustus HUT RI mah eta mah nu kudu diperingati setahun sakali, kadang aya nu henteu ceuk. Bil upacara da teu wajib eta mah ngan urang kudu memperingati kemerdekaan setahun sakali. Nu kudu ayeuna ditanggung jawabkeun ku urang tong ditinggalkeun kewajiban mah 17 rakaat. Sapoe sapeting salat 5 waktu lohor, 4 asar, 4 maghrib, isya, subuh. Neng tujuan nikah teh ayeuna dipasangkeun azwaja luhur handap kaler jeung kidul wetan jeung kulon beurang jeung kompak awewe jeung
tak iya dipasangkan ku Allah hakikatna aa Deden sareng Neng Dela supaya naon aa dipasangkan ku Allah terus melalui sah akad nikah aa ayeuna geus status salaki Neng ayeuna geus statusna jadi pamajikan litas kunu ilaiha bapak rumah tangga ece ayeuna laki rabi aa jeung Neng tos nararikah supaya menemukan litas kunu ilaiha hidup bahagia matak supaya doa sing saki ari sakinah teh bahasa Al-Qur'an malitas kunu ilaiha ngan ku ibu sok disingkatkeun sing sakinah bahagia kumaha Neng bahagia rumah tangga ayeuna Neng nuju bahagia dan namina ge panganten can aya masalah meleman pertama Neng kamari jeung aa wangi tong boro-boro paseapan Neng hayang hitut ge diplastikan can wantun Neng tepikeun ka ayeuna tak sadut hareupeun salaki oh balage ibu kitu hayang kiih ditahan giliran kumaha ece ayeuna geus karolot kieu aduh kalapa gede-gede perlombaan jeung salaki liwat dut pemajikan liwat perepet trojol anakna brot duh pemajikan hayu dak ditut berat kumajak salakina kenal pot bitu cen. Ibu bu bahagia rumah tangga pasti semua keinginan itu rumah tangga ingin senang betah genah ngareunah tumanina boga pakaian weuteuk dahar sebeuh imah weuteuk pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teweleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh sabalikna ibu bapak tina bagja geuning urang teh sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit diendrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli mudeg lengkah gejed awak gayebed mata rusep anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo nomro Kemis nalengis Jumaah tu genah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas cek akang jeung cek ece teh hirup teh geuning sangsara jeung sangsara teu mangih bahagia punten ibu tong nyalakeun ka Allah sabab dunia bukan tempat kita untuk bahagia eta mah cuman keinginan ibu ayeuna hahaha jiga nu bahagia wadul di imah nama pedahal eta teh loba hulang Astagfirullahaladzim iya ayah nuker gaduh hutang nuker ngaji ayah awasnya ibu lamun rek naos mah ulah suk nyanyana hutang ulah barogah hutang karunya bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ece atuh maknya nuna ge tengah jalan supaya bahagia tujuan rumah tangga iya tapi dunia bukan tempat untuk bahagia dunia mahalun lil balwa dunia mah tempat diuji tempat dicoba tempat ayeuna ibu ujian tempat cobaan tempat rintangan mata lamun rumah tangga jeung Neng hoyong adem ayem tentrem ketika ada ujian ada cobaan ada rintangan sing kuat iman komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan naon cing cikarana cenah meuni tarik nyebut rana ayah di dia rana ayah tuh hidup rana bios tong era jadi rana ge asal ngeroyoh ngaji ngeunah cenah ngeroyoh ibadah di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau da abdi oge dijieun nama tinu barokah iya kan ceramah nyebut bau dia deh itu teh kumaha ieu teh redan kieu astagfirullahaladzim ibu upami Neng hoyong bahagia sareng aa rumah tangga ingin menemukan ketenangan ketentraman adem ayem harmonis romantis bu punten ibu ari ayeuna jeung baheula rumah tangga enggal nikah nuju baheula pangantenan dugikeun ka ayeuna aya perubahan teu aya beda salaki manggil ka ibu baheula jeung ayeuna beda tah bakal beda Neng ayeuna disebut bunda inung mah isukan mah inung sia aduh hampura kang kunaon geuning kitu ari
ayeuna panganten tingali ece meuni bahagia anak kacida. Calik di pelaminan. Calik bari ayeuna teu jauh teu paangang. Itulah namanya panganten. Sabab supaya paribasa keur panganten mah dunia terasa milik berbalas baha. Can aya pasea neng, can aya pasea. Tapi punten ibu geus kararieu yeuh. Nu geus bareda kicukna. Mun baheula mah keur jaratuh cinta ayeuna mah keur jaratuh tempo. Ari ibu jeung salaki pernah ngalaman pasea? Oh, sok ibu jeung salaki pabaeud-baeud teu puguh judul? Masok. Oh, sok parere omong. Tapi sok akur deui. Tah, kitu neng. Tong boro-boro ibu nu ditaros abdi nu keur ceramah cek batur disebut ustadah. Punten Kang, abdi juga manusia biasa jeung salaki mineng pasea. Kamari mah punten Mang Ade nu hajat abdi saminggu teu ditanya-tanya. Nyeri hate ku salaki balik ngaji ti Bogor jaba jauh. Datang salaki jam medut ditaros ku naon abi baeud wae ka Umi hoyong kopi tok. Hoyong naon atuh hoyong nenen tok. Atuh sok atuh abi teh kunaon jujur sok geuning Umi mah jadi teu enak ieu bet abi kalah baeud teu puguh-puguh. Jawab cenah Umi tos ti mana wayak teh karek balik. Har kapan Umi teh uing ngaos. Lah teu percaya. Rong ibu pasea. Pedang naon teu percaya. Maknya balik ngaji dina mobil Allah berkat. Tah punten Mang Ade eta. Eta. Hampura Mang Ade, abdi mau barang penta ngan nitip ka Mang Ade, abdi balik ti dieu tong nyeun di pasieun deui jeung salaki. Geus kitu. Nya daripada abdi engke jeung salaki pasea sok mending ribut ayeuna jeung Mang Ade. Aduh, Ibu. Bu. Kunaon geuning neng ayeuna pangantenan masih biasa ngarareneng. Caket saur aa nanti aduh udah balas ayeuna betah, balas rumah tangga bahagia, dunia terasa milik berdua. Cek aa nanti kau gadisku yang cantik. Coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Dijawabku Neng Dela, di setiap pada kamu. Mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Aduh. Kunaon atuh panganten menik kitu diciwit eta ping-pingna AAD SA. Oh. Jadi ka bapana. Si AA ku neng tepikeun ka buat selek getihan ditaros AA sakit enggak? Teu ngajawab kalah ping-ping hiji di diasongkeun. Iwit euy. Sok ajaran ece ayeuna balik ngaji ciwit salaki tepikeun kagetihan manya tadi cekek beung kibi. Kunaon geuning sabulan, 2 bulan, 3 bulan panganten meuni bahagia sabab masih ada modal rumah tangga. Yang pertama, ternyata ibu lamun urang hoyong bahagia rumah tangga kudu aya modalna. Naon modalna? Dalam Al-Qur'an wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Neng aa modal rumah tangga supaya bahagia ibu jeung bapak hiji mawaddah, 2 warohmah. Hiji naon Bu? Sing kompak hiji kurang tarik mawadah naon Pak? Ngagerem sorajin hiji Pak mawadah. Aduh hiji mawad 2 AA rumah tangga teh kudu aya mawadah. Apakah AA sekarang masih ada mawadah? Keur gede-gede na mawadah. Naon ari mawaddah? Mawaddah itu adalah huruf C, huruf I, huruf N, huruf T, huruf A. Jadi aya 5 huruf. Eusina mawaddah. Hiji huruf C, 2 sing tarik 3, 4, 5 jadi 5. Jadi 5. Mun cek abdi hijikeun jadi jadi cinta. C I N hijikeun jadi cinta. Rasa cinta. Aduh sok da moal teh nyambung jeung kerenan mah. Pane mah jurig TV unggul. Sok tarikan sok. Tong digenggam dina tikoro bekaskeun bisi setruk sok. Rasa cinta pasti
pada makhluk. Geus lah sakitu karareung. Rasa cinta pasti ada aa, punten pada naros. Ari aa nih kakak neng dipaksa ku mamah henteu. Ente. Teu. Ku bapak. Henteu. Berarti karep aa. Kunaon ayeuna karep aa bisa nih kakak neng. Berarti dalam hati aa neng kak neng aa kak neng aya rasa Cinta. aduh. Oh neng. Cinta neng ka aa pasti ada. Da moal daek ditika neng ku aa lamun neng sami teu bogoh. Ngan punten aa bade naros ayeuna Bu Haji ka aa. Ari aa ka neng ka bunda pan. Ieu ari panda ka bunda. Ari panda ka bunda ieu. Cintana karena naonna geulisna, apa postur tubuhna. Sok nama jujur, cinta karena naona. Kasayana. Allahu Akbar. Betul sekali. Tah, berarti bunda ge kudu kitu. Cinta ka panda ulah karena ningali kasepna. Sabab kasepna panda. Kapan setelan atuh cetean. Kapan ayeuna neng mun ka ningali aa si ate meuni kasep-kasep teuing. Jatuh cinta neng kasep aa moalila. Wow. Tunggu neng 50 tahun yang akan datang. Asa itu namanya teh. Adeden mua jauh beda rupana. Kolotna jika akinu tadi merecai. Tuh itu ngerudu dari naga. Taneng adeden ini suka pembakal gitu. Itu oge nu merecai tadi aki. Baheula nama jika kieu. Berarti neng punten salah kita beki kolot yang lain beki kasep. Terus tak bu? Sok cek mau pake salaki ece. Salaki ibu beki kolot beki kasep beki kasap. Kasap. Tak kege aa teh bakal gitu. Jaba dihanap aya kai. Minang ngurus kai mah komo neng kasap. Panangan bakal kesra. Bu. Sabab naon aa engketos rumah tangga ayeuna neng tos gaduh nikah tos gaduh salaki aa gaduh tanggung jawab kewajiban kanu jadi pamajikan berarti salaki kudu usaha gaduh tanggung mata punten kang nu jadi salaki tong arudu wae ieu mah unggal poe teh nguseup jeung nguseup ari buburu hanteu akang berani nikah kanu jadi pamajikan harus berani tanggung jawab dalam hal segala apapun karena wanita bukan hak untuk disakiti pamajikan lain kudu dinyenyeri lain kudu dihianati tong boro-boro dinyenyeri kang pamajikan mah digawekeun ge ulah sok kitu tak kaleprok para korban sok pan ieu mumpung aya para tersangka ya mata ibu gaduh salaki teh ulah milih kasepna tapi kudu milih salaki teh ku jujur tanggung gede perha kacida bangga jeung bahagia bagja ibu lamun boga salaki nu gede kan kanyaah ece naon gede nu kitu neng eta gede naon neng Gusti awas ya ibu jangan salaki gede nu kitu aya leles teh bisa dipake mah jangan gede kanya gede perhati punten kang kudu diperhatikeun bojo akan sabab wanita oleh Allah kunaon tangna ulah digawekeun wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang pundak berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Aa jangan menyakiti hati bunda karena wanita bukan diciptakan dari tulang kaki berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Dari apa pamajikan wanita diciptakan oleh Allah kang dari tulang rusuk yang dekat dengan hati berarti pamajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Well, hidup awewe merdeka, gus kudu merdeka kurang teh. Banyak Indonesia merdeka air hirup ibu tuh merdeka. Yo kang merdeka ke kula sok digawekeun tingali Nabi Muhammad bojo Nabi kudu diturutan ku akang akhlak mulia Nabi. Tara pernah nyeseuh sabab nyeseuh gegero kewajiban salaki nyangu masa kewajiban berarti ibu mah cararicing enjing gitu ngararejo. Da eta teh kewajiban salah
eta teh kewajiban AA sepenuhnya. Ngan ibu jeung neng ayeuna jeung bunda yeuh gaduh tanggung jawab hiji kanu jadi salaki. Naon ibu taat. Cek salaki nyangu. Cek salaki masak. Cek salaki ngepel. Ibu, meskipun ayeuna ibu salaki geus kolot, salaki geus aki, tapi kewajiban ibu ka salaki kudu loba dicintai, lain dicium eceuk. Atuh salaki dicium we mah lecet meureun. Bu, ieu mah alus ka salaki lamun salaki keur loba. Tuh geuning aku. Anu kieu ya cewek matre. Rajan rumah tangga gesit pedah ayeuna loba duit. Rajan ayeuna rumah tangga lulus pedah loba pulus. Eueuh pulus mah mampus. Eueuh duit mah sakit. Salaki gering meusan ari keur loba duit mah diubaran ditamaan. Salaki gering ripuh da teu boga duit. Eueuh duitan salaki lain ditamaan dipotoan. Disetatuskeun. Salaki abdi mah keur ngagibri. Mun taber geus 2 minggu jigana sakedeung dige koid Gusti. Naudzubillah kemen. Wanita soleha mah punten Bu selalu bersyukur neng alhamdulillah ketika neng ku caroga engke dipasihan apakah saeutik ulah nyarekan ka AA ka materi ibu da Allah ngamasihan segalana nu ngaturna alhamdulillah. Salaki mere duit ka ibu 1000 sapoe alhamdulillah kompak 30.000 cek salaki teh mamah 2 bulaneun alhamdulillah. Ngan lamun salaki ibu genep bulan usaha jauh teu balik-balik eta mah bacakeun inna atoina kal kausar. Salaki usaha awe edan mah innalillahi cenah. Batur mah hayang dipangusahakeun ku salaki. Ieu mah salaki usaha innalillahi. Teu balik sote jauh eceung. Pan sok ditransfer lieu. Hi kieu kumaha cenah teh ngajit araredan kieu. Abdi mah sieun ya kuno aredan kieu mah sieun balik ka bawah GR aja. Eta nu make baju kieu deung make tiung koneng nyebut gelo aja. Punten Pak RT pangtewakeun make tiung oren tuh. Yang dipangtarik nyebut gelo eta. Sok ku abdi marek di demo sia tah. Nu nyebut gelo kudu dicekel aja. Dicekek siapa ya atuh. Allah. Bu, lanjut ya teh. Neng berarti ayeuna padeukeut cik AA teu pajauh teu paangang meuni pacaket wae dituntuyun wae masih kene cinta. Tingali nu kara dieu. Da ieu mah geus teu bararogoh deui. Diuk pamajikanana di dieu, salakina di ditu. Ok neng dituyun ku AA usum hujan gedeblug labuh neng meuni cadel AA embis. Cek AA teh angun. Waduh naik motor hati-hati cek AA teh cenah bunda muntang cing taleuk cenah beuci lag-lag cenah. Gejeli gue mau sakit enggak. Isukan moal kitu neng tuh tingali si ibu. Dibonceng ku salakina muntang kana cangkengna kumaha cek salakina. Oh ngap sia teh. Mari muntang teh geura tong kana cangkeng ka tukang kana behel. Waduh pamajikan nu sabolah muntang kana bekel nu katu muntang kana tak salaki eta pamajikan motor juga teko kieu ngicli sarepet eta ngajalankeun motor meuni satarikna lain hati-hati ngahaja jiga pamajikan ami ragrag eta kejeli gedebut pamajikan ragrag pokna teh kumaha cek aing tadi sia tong milu ya punten Kang jangan ada bahasa seperti itu Kang. Satu kali akan mengecewakan hati istri dosa Kang. Jagalah hati istri, jangan kau sakiti. Doanya istri harumnya surgawi. Awas mun AA nganyeri ka neng ingat sabab doa istri harumnya surga. Akang moal bisa sukses usaha kalau tanpa ada doa dari sang istri. Well. Galuh atuh da. Ayo we nyarekan ka pamajikan teh. Geus puguh pamajikan mariwut tinggal digerakan eueuh ka era. Sakitu loba batur bari panas boga anak mah geura burah hilol nyot. Cik akang teh Gusti atuh rek ti berak sare teh ulah kalah diganggu wae geura. Ieu mah pamajikan rek sare budak kakarek reup geus koceak ceurik dengek. Pan indung pamajikan akang nu nyari. Sok cenah neng na ieu nen sok pagur geulis nen.
budak geus teh akang teh repeh ulah kalah milu ceurik. Ibu teh kalah teu brada salaki lagi milu ngagoak atuh da. Hiji deui meureun nganggur mubadir. Salaki orok jabrig tengah peuting. Wah. Wah. Cek ibu teh ganeng bapak tong gogoakan sok eta parasmanan jeung budak anu kop tah. Tingali Kang pamajikan. Marukan digawena kumaha pamajikan berang peuting digawe. Full 24 jam. Leres teu? Berang nyamel ti peuting disamel. Sakompak ceuk berang nutu ti peuting. Kajeun ece da ari salaki pengertian jeung perhatian ibu ge moal karaos capek teh ngan eta geus 10 tat polotot sangu teu asak ditajong jeung mejikomna sayur kaasinan kalah dising-seringan ku lehona atuh pamajikan teh ceurik bali lihat kumaha akang mun geus kitu doraka keur nyuri salaki tajam-tajam kata-katamu cicing tong riweuh seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan jaba pamajikan keur hamil 8 bulan eta sare nang kuban kalah dipoyok kuno salaki ku jadi salakina majarkeun teh goloh cenah teh sare teh juga odong-odong juju lautan wios ulah dipoyok neng ayeuna gaya neng ayeuna pantes geus hamil 8 bulan tingali perubahan pamajikan akang sare nang kuban kalah ungklek-ungklekan da beuteung nu antel kana kasur aya terang jeung suku ngangkang jadi teu saimbang mata kalah culaut kabadug geus suku pamajikan ku salakina muter jiga gangsing bu apakah akang harus semena-mena berbicara sama istri jangan Kang kudu nama akang teh sing gede kanya naon sababna cinta mah tara lila ulah geus teh cinta akang dipoyok pamajikan salaki ayeuna diceceleh ku ece ieu mah ningali salaki teh Gusti cenah jiga opak bubu suku jebrag tongong hideung huntu koneng ibu ningali pamajikan ku salakina lain kalah dikeukepan kalah ditapakuran geus eueuh cinta mah da yakin cinta mah moal langi sok cinta mah moal lila cinta mah teu abadi kunaon cinta teu lila teu abadi teu salami sabab cinta sokeuna kuse lain setan heukeun beda eta mah aredan cinta jadi dahar setan sok aya seepna ece matak cinta ulah karena kasep ulah karena geulis mahabbatan lillah cinta mah niatan cinta karena Gusti pirengkunan aya remetuk ieu teh Bu ngaji di tengah kebun. Bu, sok neng puntennya bisa isukan berubah ke benek. Da bakal kitu ka alaman. Rengal nikah mak neng kemana-mana dituyun, sare dikekepan, dipepene. Ayeuna ece. Salaki kalah bingung ningali pamajikan teh jiga kunti. Ya Allah, ieu pamajikan teh teu puguh kieu geuning. Susu ditoel meuni teu goyag-goyag. Dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak dibawa nyangkere kalah bae dibawa ngarengkol kalah keplok dibawa dongko juga salenro dikenyot kalah nyelap nah huntu kene bapak hitung-hitung ngegel baso urat we ibu ok cinta mah moal lila cek moal terus teh jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa beli kedong-dong, paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih ganong. Bunda awak badag. Awak putih. Cek bunda tah. Ada apa bunda? Ganong. Emang mau apa? Berabe. Hayang modal diganong ece. Nah setiap balas bogoh diganong. Sok ajaran ayeuna ece ngareuh ka salaki. Pak, naon ganong? Manya tadi digejeretkeun. Aduh, aca, kunaon lamun urang cinta tos teu aya supados rumah tangga bahagia modalna. Nu kadua waroh. Naon ari waroh mah teh kadeudeuh, kanyaah, kaasih, kaheman. Ibunya ka salaki? Nyaah. Bapaknya ka pamajikan? Henteu, sok. Nurus tunyung ya salaki doakan tas salaki kitu masing buru-buru paeh cok. Oh meureun salah ngobrol akang teh ka pamajikan makanya ate geus berkurang sabab geus aya budak jadi kegedean nanya teh salaki teh ka saha
Kabudak mata kunaon supaya nu bahasa kieu. Cenah kuring mah usaha jauh teh ngabelaan anak pamajikan, teh nyebut ngabela pamajikan anak. Anak nu diheulakeun. Cik salaki ibu lamun usaha jauh nyaba, tuluy balik ka lemur, nu pangheulana ditaroskeun ku salaki anak atau pamajikan. Nu pangheulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan. Osok salaki aja mangku aja heula. Angger we anak. Akang balasnya ka budak morosot budak calanana ku akang dibenerkeun. Dages ayeuna gede kanyaah ka budak. Tapi ka pamajikan mah akang dages kurang kanyaah. Ningali pamajikan calana geus bener ge diporosotkeun ku akang teh. Dages kurang kanyaah teh. Oh, ibu. Araya kene ieu. Neng sanes nyingsieunan, sanes ayeuna menakut-nakuti, tapi yakin ujian bakal aya, cobaan bakal muncul. Geus nikah neng ke komo geus boga budak, sabab gogoda rumah tangga teu ti anak ti salaki, teu ti salaki ti pamajikan, mata kurang sing kuat kumaha neng ketos gaduh putra supados tetap rumah tangga bahagia. Nitip anak ece geus boga keturunan, anak didiklah dengan pendidikan agama. Dages maut mah ibu punten nu kudu di arep-arep ku urang teh lain harta banda urang nu dipake balaga jeung sombong. Nu bakal ngocor pahala mah hiji doana anak anu so ilmu anu man ku sodako jari. Mata punten ayeuna ece sanes abdi bade ngagul-ngagul ka bapak ade anu hajat. Pak ade syukuran putrana nikah mulung mantu meureun ieu teh. Teu aya artis, aya pongdut, aya orkes leres. Ku pangaosan dilebatan ku sodako abdi ge dibere kerating deng bari dibahekeun ku si aki. Moal itu wala oco dilebat bumi sagala rupi aya jeruk diasongkeun. Abdi matak bingung. Keler sagala diasongkeun bari sawari macan dibukaan. Saur Pak Ade teh mangga cenah Bu Haji, saur Bu Haji nage ngaleueut. Bingung abdi teh da ngauapkeun jeruk inget ka budak nu bungsu. Matak Mang Ade keresekan wae. Sae sodakoh ibu upami nuju syukuran ibu hoyong dimuliakeun ku Allah lebetan ku sodakoh. Ibu tah geus ayeuna harta aya beunghar aya kaboga ulah sok sombong ulah sok balaga. Geura sodakoh ti ayeuna mempersiapkan amal sebelum datang ajal. Nu boga geulang teh ulah keur ngaji teh hayah we gagaro deket BET geuleuh. Sok jual ti ayeuna jual. Sodakohkeun eta kongkorong teh buru. Kasaha nyodakohkeun anak mikeun kasah tuh kaajengan ka kiai nu keur nyian pesantren. Ingat Siti Khadijah wanita yang pertama masuk surga, dirindukan surga karena Siti Khadijah seorang janda kaya teu sombong teu balaga. Hartana habis ku Siti Khadijah dikorbankeun kanggo ngabela agama. Tak kudu kitu ceuk. Ulah amin bari encan mere. Ungut-ungut bari teh dijual kongkorong angger we napel. Ibu maot mati payun bagaimana nasib kongkorong nu dipake ku ibu ayeuna. Mata abdi mah demi Allah teu boga kongkorong. Lain teu hayang, lain teu boga duit, ayeuna bakal menang duit mati Mang Ade ece. Maksakeun mah meuli ayeuna kaduga bari liwat ka ditu ka toko emas. Ngan mikir 2 kali, Bu, abdi mah tadi geus salaki naleponan beda keur di Mekah. Mi nanti cenah pulang ceramah ti Mang Ade beulikeun kana geulang. Sakabeh teh moal abdi tah kurang semen itu keur di pasantren aya nu didamel. Ulah cenah kana geulangkeun moal. Pedal hate mah mikir 2 kali ceuk. Ku ibu katingali meureun ceramah teh budak lain barang enteng berat. Meni keluar ke sanggul leutik nu gede jiga nu rek ngajuru. Bala capek ieu teh Bu. Sementara abdi engke ku Mang Ade diberi duit. Gede jeung leutik nama eta mah kumaha eling henteu na Mang Ade. Ari Mang Ade eling teu ceuk. Tuh Mang Ade abdi mah tadi disebut gelo ku jemaah teh. Mang Ade mah disebut eling. Matak abdi marek dendam ka Mang Ade lah. Nang tukeun eling henteu na Mang Ade kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun Mang Ade mere gede berarti sok sing kompak atuh. Mun mere gede berarti Mang Ade teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Alah, geus 2 nu dipitnah keluarga teh. Abdi disebut gelo, Mang Ade disebut teh eling. Acak, sok kabayang cek mun abdi balik ti dia meuli kongkorong. Kakarek 2 minggu abdi geletuk modar. Salaki nu atoh mangi kongkorong anyar.
Tuluy kawin doi. Mas kawinna kongkorong urang ladang ngaji timbang ade. Jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti. Ya ya. Boga Besti ya ulah sok reureungan teh menekat akrab-akrab teuing. Ayeuna mah sok aya musuh dalam selimut teh. Unggal poe Minggu senam jeung si Besti. Maot ieu heula kongkorong dipake mas kawin ku salaki. Awewe na nusuk nyamper senam ka ibi. Nah teu bela Kevin. Sodako nu bakal ngocor pahala ka ibu jeung ka bapa geus maot geus aya di alam dunia. Kalebet ieu Mang Ade ngayakeun ieu acara sodakokna parantos didugikeun abdi disuguhan dipasiantuangeun leueutkeun. Mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payun Allah. 2 Neng kade rumah tangga hoyong bahagia. Neng ketos opat tos nantutkeun alam dunia yakin ku Allah akan diberi pertanggungjawaban dipinta naon nu bakal nyalametkeun ilmu anu manfaat. Sok neng niatan rumah tangga ibadah itba'u sunnah ka Rasulullah ibadah ka Gusti Allah ngan neng salat ayeuna ibadah ka Allah sok puasa titip di ayeuna geus nikah pamajikan wurukan. Neng anu teu apal aku neng ayeuna wurukan naon sababna ketika urang ibadah ka Allah teu dibarengan jeung ilmuna mardudatun la tuqbalu ku Allah ditolak teu dita. 3 nu bakal nyalametkeun ka urang doa anak anu neng tos nikah sing sae ka mah sareng ka apa sabab neng ka mana rumah tangga jumbral ka ditu ka dieu tanpa ada doa ridho tinu jadi indung jeung bapa. Naudzubillah tong boro-boro neng menak barokah di dunia tong boro-boro neng menak berkah ayeuna rumah tangga di akhirat tong boro-boro hayang ka surga neng jeung ngameu seungit surga naga diharamkeun ku Allah keur budak anu goreng akhlak anu jadi indung. Bu ibu doakeun ku sodakoh amal jarah ibu teh sing ngocor pahalana ka indung bapa nu tos daya dikieuna. Tong wa ka amin da merena ge encan. Insya sok sodakoh cetah ka kiai sataun sakali mah teu ruginya. Da urang bisa ngaji menang mapatahan guru ngaji budak palinter ayeuna salatna rarakatan salatna apal menang ngawurukan guru ngaji sataun sakali mah bere atuh THR BHS suga nu 1 juta. Kukumpul satauneun eceng yang celengan khusus yang guru ngaji. Iya mah ongko urang mah butuh ku kiai, butuh ku guru ngaji. Ari sarung kiai urut tinu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Makana di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur. Teu kapalang edan cenah mah kiai disebut jurig. Allahu Akbar. Neng ketos gaduh putra keturunan neng adibu auladakum ibu didiklah anakmu hubbillah sina cinta ka Gusti hubbi nabikum sina cinta ka Kangjeng hubbil Quran didik anak sina tiasa maca Al-Quran mata eueuh deui obat galau obat pusing mending keneh init obat galau ngaji obat bingung para rusing kecewa terluka rariwuh salaki leungit teangan salaki leungit ngaji di kebon cawu sorangan. Allah akbar teuing urang dia karario. Duh Pak RT urus warga nu aredan ieu ye. Ibu kumaha cara ngadidikna ibu pasantrenkeun budak aya di dieu pasantren. Ulah gengsinya boga budak bisa ngaji kudu bangga tong bangga boga anak bisa nyanyi. Da ibu maot mau di deketan ku anak nu bisa nyanyi mau nyalametkeun ibu keengkak-engkakan butuh pertolongan torojol anak nu bisa nyanyi kumaha pok cek budak mama aku persembahkan lagu yang terakhir maknya kitu teh tapi budak ibu bisa ngaji ibu bangga ngalepaskeun nyawa dianterkeun ku anak bagja ibu ninggalkeun dunia bari macakeun kalimah la ilaha illallah nunalkinan anak ibu jeung anak bapak ngaraca Al-Quran Yasin wal Quranil Hakim lepas nyawa ibu jeung bapak bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro mata kulah gengsi budak bisa ngaji justru kudu bangga budak bisa ngaji mata kulah era di pasantren cek ibu teh bohongan kana sok buduk budak di pasantren mah ya bu ulah sok moyok santri buduknya tuh tingali Pak Ustad anu nga-MC-an Pak Ustad Aceng tingali gagah ke ayeuna kasep set ayeuna baheula nama buduk. Ulama jarekeun ibu da abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang.
ladang masantren ucu ngacaprak maknya bisa ceramah ladang buduk kali oco yey meni arah renteng bisa ngaji ladang buduk cenah nya ladang masantren ngan di pasantren ngalaman nu jadi kiai nu jadi ustad nu jadi ajengan nu jadi ustadah kabeh di pasantren mah ngalaman oh kang gitu matak bisi budak ibu di pasantren kan ayeuna buduk tong diogo keun bae buduk-buduk ge barorok oco oh ya di mana buduk barokah sih jadi dia makan rieu jemaah teh kiai disebut juri gerak sok geura tingali pang ade nu hajat disebut eling abdi disebut gelo kudu ge barokah cenah punten Pak RW urus warga nu aredan kieu yeuh infus bawa isuk mah ka rumah sakit ibu bu masya Allah barokah ngaos alhamdulillah urang baha mudah-mudahan syariatna ku panitia maka dek sakula warga urang dikumpulkeun ayeuna hakikatna urang dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala urang dieu nu keur ngaji ayeuna sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga pengorbanan Mang Ade sodaqohna aya pangaosan nuju silaturahmi eukeur yakin Mang Ade tujuanna hoyong naon hoyong doa ti sadayana bahkan nu dikorbankeun sanes ayeuna hoyong ditangan ku panitia sanes hoyong ayeuna dieuleh ku warga sareng hoyong dieuleh ku tatangga henteu melainkan Mang Ade kikiran tujuan karena Allah Subhanahu matang ibu ge sami angkat ngaos ka dieu tong karena hayang ningali abdi tapi urang kudu karena Allah insya Allah apapun yang kita perbuat untuk ayeuna menuju kebaikan bari niat karena Allah fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana cicing ibu tong wakat cengkat tuh geuning juri mah geus ngajungjungkeun bujur tuh itu kayak kapan juri masuk sieun ku doa ece geus aya kila-kila rek doa jurig mah cengkat itu ngajurung gunung tapi teu tulus diuk deui da sieun pokona malamun ibu ayeuna hoyong gaduh ilmu manfaat uih ngaos ti dieu sing tamat dugikeun ka doa ngan ulah aneh jurig masuk sieun ku doa matak jurig mah tugas ngajungjung tuluy ka ditu tuluy balik nu balik ti heula jamaah nu can tamat doa eta teh ngaranna mingat maknya jurig jajan baso doakan ibu dan wadi palar sada pengorbanan bapak hajat hoyong doa di sadayana supados AA nu janten putra pertama itanya berarti AA teh kirang langkung lah saumuran sareng pun anak teh nu namanya ece eta teh putra abdi anu namanya Nuyun teh lain salaki eta teh budak abdi putra abdi pun anak pangageungna yuswana langkung sepuh daripada Deden mah 25-nya. Mohon kelahiran 2000, pami pun anak mah kelahiran 87, berarti 28 tahun. Terus gaduh putra 2, janten adi teh tos incuan 2. Pun anak 2, pun incu 2, doakeun sadayana pala putra-putu abdi sing saroleh. Wabil khusus hoyong didoakeun mamrih ti sadayana kanggo pun biang, karasan pun biang tos bade opat sasi ku Allah nuju dipasihan ujian panyawat setruk. Alhamdulillah tapi tos kiat leleng kahalu nyarios otos rada tiasa mung masih keneh teu acan jelas mung masih keneh aya leles aya lemes kitu namina ge setruk doa ti sadayana mudah-mudahan Allah masihan keajaiban pun biang disehatkeun sapertos bihara-bihari deui panyawatna ku Allah enggal dicabut digentos diku sehat. Margi semangat pun biang kami ngaulang murang kali santri karasan pun biang pun bapak ngadirikeun pasantren ti tahun 78 begitu abdi lahir pun biang ngadirikeun pasantren janten saumur abdi pasantren teh pun biang semangat teras ngaos ngaulang murang kali santri siang wengi ketika ayeuna dipasihan ujian ku Allah panyawat opat sasi hampir bade opat sasi tekiat ngaulang santri mudah-mudahan ibu Allah masihan keajaibannya pun biang disehatkeun deui doa ti sadayana amin ya robbal pun lanceuk keresan caroge abdi ayeuna masih aya di kota suci Mekah mudah-mudahan doa sadaya jamaah kalebat pun lanceuk anu ujung ngalaksanakeun ibadah umroh mudah-mudahan disehatkeun umrohna ku Allah dijantenkeun umroh anu mabrur anu makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin sadayana nu hadir kana ieu pangaosan angkat ti bumina akang jeung ece sing dihapunten dosa ku Allah aruih ti dieu mudah-mudahan urang sing karengi ilmuan manfaat doakeun AA sareng Detneng Bunda sareng Panda
rumah tanggana sing runtut raut sau iunan kacai jadi baraseuh ece. Kade aa kacai sing daek mandi kadarat sing daek salat. Jadi aa babaseuhan ku wudu ku mandi sing janten eta baseuna dianggo iman ibadah takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Babarengan aa jodoh yang pertama dan jodoh yang terakhir sing ayeuna jodoh di dunia sampaikeun ka surga. Di mana dipasian keturunan AA sing gaduh keturunan anu saroleh. Amin ya robbal alamin. Cipeujuh jalan Ciurih malikupat di abonan, pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awanan. Hapunten Kang Ade bilih abdi henteu dugi ka beres tuntas paragat ieu acara margi abdi teras ngabujeng ka Bandung, bilih ka jebak macet. Wengi ayeuna abdi jadwal di Bandung ba'da magrib, dinten enjing pagi abdi kedatos aya di daerah Pandeglang Banten. Mudah-mudahan pidoa 10 dintenan abdi henteu wangsul ka lembur, abdi teras paralel teras sapari dakwah ngajalankeun tugas kewajiban hakikat Allah numasian tugas abdi syariatna ngalangkungan para panitia. Mudah-mudahan abdi diselametkeun disehatkeun. Abdi ti kawit perjalanan ayeuna dugikeun ka kepulangan deui ka lemah cai ka lembur abdi mudah-mudahan teu aya wagelan pun biang masih keneh ku Allah dipasihan panjang yuswa sareng pun bapa disehatkeun bihara-bihari deui amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ka MC ka sadayana guru ngaji oge ka ibu-ibu bapak-bapak wabil khusus ka para alim ulama para ajengan para kiai ayeuna alhamdulillah ulama umaro bersatu mudah-mudahan ieu lembur sing semakin maju janten lembur anu subur tur makmur amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tah ieu ibu tah budak abdi teh ieu Bahun, ieu tadi Pangandaran, tadi caket pantai. Bisi urang dia hoyong ke pantai Pangandaran, telepon pun anak. Da budak abdi mah jeung pantai teh caket matak jeung nyeroroki doge kapi uwa budak abdi mah. Bisi hoyong terang sana mina adikri bahari. Dangke bisi ibu bade ka Pangandaran, telepon we adikri bager da pun anak mah ece sok bisi urang dia bade ka hotel ku pun anak mah digratiskeun masuk keluar bayar nya cenah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nami hadirin sadayana ngaturkeun nuhun ka kersana Ibu Hajah anu parantos maparin ilmu pamugia saneungan ilmu an manfaat wabil khusus kanggo panganten oge kanggo urang samudayana sehingga saupami ku urang berada disimpulkeun tatkala urang hayang sakinah mangka modalna aya 2 hiji mawadah kadua warahmah pamugia modal anu nembe parantos didugikeun kapetik hasilna oge kaala buahna turta urang aya dina perlindungan oge panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir penten doa dakat